Seserian Serisia. Ya salam. Kamana si Korin? Ku aing geus diteangan ka ditu ka dieu. Eueuh wae. Aing geus ka malio boro can kapanggih wae. Si eta ngajak ribut ka aing. Eueuh wae anjing. Aing coba ditingali karena GPS. Oh, tadi itu. Allah. Ih, ada malaikat. Aduh, jika mau tambah ada nyawa kurang euy. Wah. Heureun. Ini itu. Udah. Wah. Ya salam. Kemana? Kori. Aneh, dia aduh jadi. Mana? Acan ulangan. Mana teh bagian matematika di alam barzah. Aing rek bumi. Rek naon siapa lain warga bumi. Aing rek harga itu mah. Ya salam. Mana ngeru jeung uwi. Aing rek digedil sih. Mata keripuh aing. Siapa ngarikukeun wae aing. Jengkeran. Maneh mah ngali lieur aing. Aing geus capek ngurung maneh. Wah. Yuk, kurir JNT nak tadi. Ya salam. Teh bismillah. Cicing ngurus si Korin. Dina wing suang nelpon JNT di alam barzah. Ya, JNT di distrik 12. Ya, alamat alam gaib nomor pos 200 Arbaatun Say Arbaatun 22. Ya, siap. Iya, entos saya di daerah Neglasari. Abdi nya anjeun ka dieu anjeun. Abdi bade boboh heula sabari ngantosan anjeun nya. Nya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayeuna oing ngarek tidur siang heula sabari nungguan JNT ti alam barzah. Aduh. Ya. Italia. Goblok. Sopan main Bali wae. Sayanganku aing kiranya. Oh, itu. Wah, siap. Apa macam-macam
Bagian aing nyiksa ka maneh. Aing bagian kabur. Aing bagian kabur. Tolong. Ya salam. Aduh, ya si Jin. Aduh si Korin geus keluar deh. Aduh bahaya ieu mah ke alam dunia. Iku mah. Wah. Oh, eleh ku si Korin. Eta kamana deui ngapusna. Woi. Kita mulus kieu. Aduh. Kieu alam dunia euy. Wah, beunangan mangsa. Aing boga gitar di ngan bisa keketokan hungkul di genjrengan jeng gitu deh aing mah nyanyi we lah aing ya 2 3 jeng sayur sawi ayam wortel kurang lagu kadinya tadi aing balikan dia aing boga ieu lagu nu keur hits ya ieu Peter Pan bintang di surga sadama ieu nyanyilah 1, 2, 3 bagai bintang di dinding diam-diam merayap. Wow, datang seekor kagok di kamu hap lalu ditangkap cicak-cicak dinding. Buka gitar teu bisa di pedal gileungeun geus badag di handeup teu bisa. Goblok HP da sinyal aing mah. Padahal aing kamari geus alus sinyal teh, geus kakenteng tah geus alus sinyal teh. Kan goreng deui, da aing murah ka jero imah. Aya jelema. Aing panik lah ieu mah. Cabut lagi. Sebulan naon ya? Sebulan ini. Bisa. Dina kieu tuh lumpang siga aki pedal. Pada umur ieu urang. Ini karek 17 tahun. Aing mah ieu kudu dipangrokkeun ieu kudu dibalsem ya tuh. Dengereuna awak mah. Aduh, tuh komo ieu mah pedal aing teh ka mana-mana ieu teh. Lanjut aing pulang. Masa depan aing suram. Tolong. Aing mah pan rada ieu. Lanjut aing. Pinta asupan gitu ku juri. Asupan. Teu nya tuh aduh aing mah. Rasa berat kieu awak teh. Berenang mangku aing. Ya saya ngomong deh. Hei. Aing bingung rek naon nih. Hei. Allahu Akbar. Geus asar nih. Wing kudu salat ieu, mendingan aya hajat 40 poe bi ijah cenah aduh. Ayo mere duit. Ulah salat. Ulah salat. Mending kene nyokot duit. Mending kene sare. Salat heula atuh. Mending kene sare. Asyhadu alla itu aing. Mending kene sare. Aing bingung itu padahal aing teh yang salat itu tapi asal ngeganggu-ganggu ya. Asyhadu alla sare. Sare. Aing mah geus we, sare lah ka dieu. Salat asar mah jadi tinggalkan salat. Nah, bagus. euy.
jam sabaraha euy ieu? 2 jam deh. Aduh, ieu mah beda euy, ieu lahir geus beureum ieu. Aing teh sholat asar ieu mending aing berhajat euy. Palingan eta bungkusanna jagung 2 kintal. Aduh, aing mah. Tong sholat. Ini Tong sholat. Goblok siapa? Goblok. Tong sholat, cak aing tong sholat. Ya salam. Amana sejahanam. Oing geus ti dieu can kapanggih wae. Coba tingali ka ditu ku aing. Ka ditu lain ka dieu. Aing gawe nih batur tegablek da aing mah anak cicing. Aing teh hayang digawe atuh. Aduh aing ieu aing muncul aya pagawean ieu aing. Alhamdulillah aing pagawean di dieu. Bodoh. Bodoh. Apa? Aing dah buka ini. Ya salam, nya ka mana si Korin? Gitu, aing geus nengan geus mang bulan-bulan can kapanggih wae. Dia si eta kadon nyangcang uing ditangkas sabo. Korin, ka dieu maneh? Ah, eta si Korin tidinya geuning. Aduh, si eta keur ngaganggu manusia, anakna. Tuh si Korin. Akhirnya suang bawa langsung tangcang. Korin, nges ayeuna mah mana jeung uing suang ka alam barja hayu. Mo. Buru atuh uing dicarekan. Hayang ngeuleun mah jelema. Ngasaha? Tuh. Korin, atuh mana teh buru ngilu ka uing ka alam barja. Tuh. Atuh mana mah tong ngasa uing. Tuh, permodal. Ngeus ayeuna mah aing boga perjanjian hiji. Aneh poe ku aing tinggi we cenah ngakharian jelema tapi maneh kudu milih jeung uing. Ayo. Sok ayo. Maneh ngakharian teh untung tarik teuing. Maneh teh. Maneh jadi jelema soleh. Entong juga si Korin. Atuh meni heseki aing teh aing ka mana ieu aing teh boga tahi kitu. Siapa ka beban? Aduh. Entong nyembur kan gede kai. Tuluh hikeun modalna. Aduh, tahi aing mana ieu duh. Keun bae aduh. Tuluh hikeun modalna. Aduh. Anjing aing sudah ngalahirkeun kieu. Aduh. Ari teh kunaon? Ya salah Aing ge hese. Enggak satu, ki wae we. Ganti modalna ku cari. Jadi main cret aja Mutiara aing teh geus kaluar. Geus langsung. Euy. Modal deui. Ulah daek salat. Ulah daek. Salat. Kudu gibah maneh. Salat. Gibahkeun batur. Anjing asa torek ieu aing ceuli. Wah, aduh, geus atuh. Siapa lu kenaon goblok si teh?